Syekh Maulana Hasanuddin dibawa ku Syekh Syarif Hidayatullah ke Mekah, diasupkeun ka kantong jasna, ditawajuhan di Baitullah dengan zikir 11 kali atau 9 kali ulah napas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 9 kali ulah napas sesuai jeung aturanana. Beres cik Syekh Syarif Hidayatullah, Kai Hasan balik ka ditu ka Banten. Naik naon? Hiber sia. Make kumaha tuh? Pan geus dibere zikir 9, hiber. Dilaksanakeun ku Syekh Maulana Hasanuddin 9 kali dengan merem matana tawajuh ka Gusti Allah 9 kali. Teng, hiber ka Banten ti Mekah hiber. Nu matak geus, ieu mah balik teu kudu marawa mobil. Kabehan perem. Zikir kabeh. Coba haju dedengkean kieu. Cak babaturan udah edan anyar ber. Ilah zikir. Masya Allah. Maka ketika geus garopea batin, urang kuari mah zohir nu dibersihan teh. Ketika orang bertorikoh batin, sesuai jeung aturan-aturanna, latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafas, latifatul qalam. Satu-satunya latifah ada ketentuan-ketentuan sampai di mana orang tersebut bersuluk ngabersihan batin, maka diatur zikir teh. Aya zikir hasanah, cukup bae maca sholawat nuti Kangjeng Nabi, manta salat istighfar 3 kali, la ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali, Allahumma ajirni minan nar anta salam. Terus kitu tasbih 33 atau 11. Eta zikir hasanah, maca sholawat biasa. Kedua zikir darojah. Zikir darojah aya 2, zikir darojah kitu tabarruk, aya zikir darojah suluk. Zikir darojah suluk mah sulit di murideunana.